lempeng kade lejeng karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa. Maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat, maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia, bingung soal akhirat, sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar, engke ku Gusti Allah bakal dibere rorongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeun. Kaduhung kaliwat langkung hante nyembah kayang agung. Lamun tadi urang nyaritakeun tentang wa'id, ayat ancaman ti Gusti Allah bagi jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Adiguna sombong teu daek sujud ka Gusti Allah, iman teu ka Allah jeung ka Rasulna, paeh la tufattahulahum abwabus sama, bal dibukakeun lawang langit. Atawa iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah nyaho kana syariat ngan mengabaikan syariat. Kita sholat henteu, kita zakat henteu, kita puasa henteu, kita haji henteu, kita ulah maling korupsi, kita ulah mabok, kita ulah zina. La tufattahu lahum abwabus sama, moal asup ka sorga, wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jalwalu fi samil khiyat. Insyaallah, na'udzubillah min dilanjutkan ku Gusti Allah ayat wa'du, janji. Kumaha mah inget ka wa'du, inget ka Syekh Fadil kamari. Rame-rame baca salawat wa'du. Ih, cekna insyaallah. Janji. Insyaallah kuduna urang janji baca 313 janji pan teu bagus eta kos kitu ceknya ge insyaallah nyana ngomong deui baca 313 waduh ih kumaha waduh deui insyaallah ceknya lagi atuh sebab besi janji ya teu maca pan ieu buktina henteu kan emang maraca aja henteu atuh ka ambeun ge pan lain deui tuh ngaca sholawat nanti jauh kene ngahiliwir seni iya mapan bentek. Wah iya budak janji doang maca sholawat padahal henteu. Janji Allah tengetkeun supaya mantep, bukakeun hati, asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana? Ya, janji Allah. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ari jelema-jelema anu iman, percaya ka Gusti Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah. Mun ditanya siapa kan? Allah, iman berarti. Saha utusan Allah terakhir? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman. Sanggeusna iman, alladzina amanu wa 'amilus sholihat, ngamal amal soleh, ngalakukeun migawe kana amal soleh. Iman ke Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi itu Rasulullah diberi wahyu bentuknya Al-Quranul Karim di jerona ia nyaritakan syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikan ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat aya kabeh kisos-kisos cerita-cerita aya kabeh dina Al-Quranul Karim. Nah meme urang ngamalkeun ngaji heula
nyaho tentang wudhu berikut caina, nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukuna, kitu kene puasa zakat haji. Nah ku hari pengamalan anak wa amilus lihat enteng iman ke Allah jeung ka Kangjeng Rasul, ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan larangan-laranganna. Kumaha tah janji Allah, ulaika ashabul jannah. Masya Allah, eta jelema-jelema eta lah nu bakal dibere sorga. Alhamdulillahirabbil. Urang berarti kan sadaya tuh coba. Urang lamun ditanya iman kalau iman, kajian diseret geja urang mendek iman baik ka Gusti Allah. Tembak cenah saya pae iman baik ka Gusti Allah. Berarti kan bener. Iman sia ka Kangjeng Rasul. Itu iman jasa aing muludan mual tahun. Aku sadus bae. Wan iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya. Iman Kangjeng Nabi. Tah. Ngamalkeun amal soleh. Doh di masjid ca anu ngimaman. Emang saha? Atuh nyaho ieu teh nyaho. Amal soleh, sholat puasa. Ramadan yang mah teu kudu make sunah-sunah. Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa satahun segan sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu. Mun ngaji kajian sugi adag-adagan sakali jahil mah geus. Zakat atuh aing makan zakat. Heuh, deuk kumaha deui? Eta memang kos kitu. Jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah. Nah iyalah ulaika ashabul jannah. Sorga geus murah jasa sorga mah. Nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah. Lamun urang ngandalkeun ka sorga amal. Heuh, isin atuh. Amal urang jang meuli sorga atuh isin. Puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadang ikut celi Allah Maha Agung jajero hate mah teu. Agungan kene cincin. Digosokan bae cincin terus. Mandi encan naon encan cincin geus digosok. Pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok. Berarti kan agungan kene cincin. Allahu akbar di mana sih? Tapi kajian teuing geus lah, geus kitu bae pokona Allahu akbar nyaho. Salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan. Saya salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan. Saya salat naon maghrib sabarakat 3 berarti bener eta ku sakitu ge geus hebat eta. Saya salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan. Berarti nah ngaji nyana. Saya salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha? Tadi Nek ngaji aing salat subuh heula. Ajo niata qodho. Berarti bener kan ngaji kan? Berarti eta jelema ngaji eta. Tungguan heula ngaji. Nek kan salat subuh heula, sholli fardhu subuh rakaatain qodhoan. Allah. Eta kan bener berarti kan? Bener surga eta. Sarajan kaberangan teu salah niat teu adaan. Tapi kan lamun teu ngaji bang sholli fardhu subuh rakaatain adaan. Allah padahal jam 7. Teu salah kan? Atuh ieu mah teu kadenge ku masyarakat ya qodhoan. Allahu akbar. Atuh bener berarti. Ji atuh teu salah. Emang aya salat qodho nginganan. Atuh aju nyanana budangna jam 7 qodhoan. Atuh bener teu adaan. Teu salah teu naon. Ngan rada beureum beungeut bang setik. Oh masalah. Mun kieu mah saya geus salat, geus salat zuhur, sabaraha rakaat? 3. Ieu budak kudu servis ye. Ieu ke asar, saya geus salat geus, salat asar, sabaraha rakaat? 2. Wah. Ieu budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok. Ngaji heula can ngaji kan berarti. Ieu bener tepat. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3. Berarti kan geus beres eta surga eta. Amilus sholihat eta. Geus hebat eta kos kitu. Ji kieu teh salat kos kitu surga geus.
jasa na kos kita mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha kaula nu agung tega beratkeun kawak-awakan ka hiji jelema sahabat di mana bae aya narek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta qata minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae emangnya nama salat kos kitu salibati Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum Isya guys, ayo salat, seberangkat, opat cepet amat, jumping kan guys, kuaing sakumaha trial budak tapi kan sholat, emang aing mah bisa nakos gitu cak Gusti Allah kayak kamari aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadalil coba eta iya tuh guys lagi salahkeun emang Quran kos gitu Pak wah ngeunah bae urang tetep iya ulah sambarangan iya ayat mahal ya ini sepenting masa sholat baik mana ya anak orang gitu bah kuno aja sholat dari khusus boro-boro sih aing ente nggak sepenting sarolat baik deh khusus deh ente ayo nggak sholat deh pokoknya mah ya ke surga mah lain ku khusus ku iman amal soleh nggak bisa nasa gitu cek kamari ge ngajelan nukallifu nafsan illa usaha poe eta bapak bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun we kunyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta teh asana tiis ka hate. Geus geuna ini bener-bener lain lalagaan geus. Asalnya syaratna, asalnya rukuna beres. Geus eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal. Ku amal moal kabeuli. Moal kabeuli surga nu sakitu bagusna. Bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadari na ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyidu saket celaka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jero na ge kadeuleuh ku ngagenclang-genclang ndek ditumpakan ku potongan aji pendi atuh ngajengkang ti heula lain ku amal ieu mah asup ka surga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bantak la nukallifu nafsan illa enteng sudah hese Masya Allah karim pokoknya mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad yang geus pokona mah sakitu bae sholat kosok aing sholat sampai 5 kali sanajan aing teh husud tapi aing ngosok puasa aing puasa Ramadan ngosok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikan ku Gusti Allah sabulan doang sataun eta mah ngosok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga tuh naon beri fitrahan aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus eta kitu ge panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug-bidug aing cenah sagala sabodo pokona mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipiceun ku aing dibawa ka kuburan ku aing woi kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah aya tah aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus kumaha eta ulaika ashabul jannah ahli surga hampang jasa we sabaraha poe kieu di surgana lain poe-poean bulan meureun lain bulan-bulanan tahun meureun lain tahun-tahunan sabaraha tuh hum fiha khalidun seneng-eneng di surga Masya Allah karim ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa ngeunaheun jasa ieu mah Masya Allah karim itis jasa iya teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir bongan nyana teh iman ka Allah bongan nyana teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad
asal iman ke pangeran Allah pangeran teh iman ke kanjeng Nabi Muhammad Nabi terakhir teh bejakeun ka kafir ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'allil yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah bejakeun ka kafir bahwa surga rusak itu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal pokoknya mah geus tanpa aya kesulitan kahesean masih dianggap berat ieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskeun ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus tengah beratkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtungnya teu bisa diuk ngadang teu bisa ngadang nangkarak teu bisa nangkarak ngukur tanah kubur terus tinggal sakitu doang tuh kan kuari dipaksakeun supaya husu emang husu babari ustad ge teu bisa husu cak ustad ngeunah bae kiai atuh kiai ge sarua atuh saha bisa husu jangan bisa husu mah iwati ulama-ulama sholihin iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari gitu nyana kan lu bisa husu lantaran husu mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena husu geus bisa ngahareupeun ngihilakeun ruh daripada awak tepati ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusyuk modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabur sesa ini khusyuk jasa salat sholli fardhu Allahu akbar terus bisa teman-teman Allahumma agung Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala cak setan baru nih ya saya ayo gerak husukan ayo gerak husukan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ngadeukeutan setan slek ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus wa nusuki wa mahyaya cincin di jero hate cincin aya cincinan digulak-gilak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakarake 2 kali ngagosokanna kan ganti yeuna naonna karangana batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin salat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah kos gitu salat urang Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah setan datang dari khusus nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saya tiket udah geser saya tik hargana duh sekilo nanti namun ditambahan di 100 nyana diberi nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikeun bae lah ini namun sakintal teh saya ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan salat aduh Allahu akbar Allah akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi wa ta'ala ndek kondangan sepatu meuli anyar bae kitu jang paparantieun ongko eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena hayang rada nyaman bae sabaraha duit jang geus kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah isukan bae itu ka Tangerangna gitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin salat sepatu
jelema nama di luhur sajadah. Sajadahna ge bagus jasa menang meuli di Mekah buatan Turki. Sajadahna di jero masjid. Masjid ge make kipas, make AC. Bagus luar biasa. Salatna make jubah, make sorban. Udeng-udeng deui. Oh, siwak lagi eleh bae leungeun mah. Mending gosrok-gosrok gitu. Pan poara eta deuleu zahir mah. Di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah, pakai udang-udang, ate di mall. Atuh aing mah bisa nasa kitu. Kamari ge ngaji lanu kalipun absen. Mang aing mah kos kitu deh kuadet penting wae salat teh lah pokona mah geus. Memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh. Daek bae heula geus. Adapun ka dituna engke tahapan-tahapan di sorgana. Tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyin di ditu. Ieu mah nu setengah khusu di dieu. Ieu mah nu salat teu pati khusu di pager bae heulanan. Lawa asup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan. Heulah cai mah. Geus jeung embe sorga ge teu nanaon mah babarengan. Aing geus ngajak. Aing nemah jasa keur ieu aing mah salat teu khusu kajen aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah. Nggak cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus dihareupeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae dijore amat kabejana ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan emang eueuh deui kitu atuh RSRSSS atuh lah gitu kan emang mah Gusti pelit dan henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti. Kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun bagus. Wah. Teu jadi ka sorga ieu aing saking teh khusus salat teu cek deuk. Aduh. Ilah la nukallifu nafsan illa wus. Atuh emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge. Ya ieu kabehan ge lamun teu khusu atuh. Acak-acak salat. Saya mah bisa husuk tetep baik. Saya bae tah husuk moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah. Anu bisa kitu wali. Salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar. Contona nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Ma'rufil Qur'i keur salat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lompat. Beres wabah daratang kana. Emang naon? Ieu kahuruan teh, Masya Allah jaheut teu nyaho cenah kahuruan. Salat kahuruan nya teu nyaho. Urang mah kureungit. Reungit oh pencak turun kabeh. Reungit ngomong. Udah kureungit nae ge, bau besi turun kabeh besi. Ya Allah, ya Rabbi. Hutet. Datur itu tukang ieu eta naonan goblok reungit teh. Atuh reungit pak kalembek teh bisa imah kudu make jotosan-jotosan. Budak. Eta teh husu ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus. Geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid cenah. Moal salatnya. Mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengin urang teu iman mah teu daekeun salat nya nama salat teu pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu husu jeung teu husu ya malaikat teh nyahoeun kana mah ngan sakadar nyatetan doang salat enggak teu nyahoeun nu mana nu husu nu teu husu teu nyahoeun malaikat mah tuh mata laporan ka Allah tah lengkap. Ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jas ngan lamun hendak memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh. Nah iya nyaritakeun tentang amal soleh
berarti kudu anu bagus sabagus-bagus na amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya bentuk salat nama urang teu pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh lempeng kadeuleung jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan anu hese dicaritakeunana ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan nah neangan coba kangeunahan kumaha Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun di surga beda-beda engke mata kayang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna teu murni tah kos kitu mah ka surga hayang ka neraka hayang ieu mah teu di ka surga bae geus mulai mondok pesantren ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji jual makun ngaji mantek ngaji jamul jawami terus usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kemurnian kejernihan kolbu ahli Allah kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Abu Bakar keur cicing benel manuk cerik Abu Bakar Siddiq ditanya ku sahabat Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meuni cerik inget ka sorangan kok neuleuh manuk sih inget kesorangan bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk pingit mahnya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha ditanya tentang salat beres tante salatna khusyuk tante salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun des sukari rada garentet deui aing ye Sidina Abu Bakar yang cerikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah pae di akhirat jadi lebu geus bae hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ke mana ieu memperjuangkan agama datang ke mana salatna khusyuk datang ke mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali benar mengalamun baik sakieu geulisna ieu pamajikan mesti dilamun keneh bae Siti Fatimah pan capetan jasa pan eueuh deui nur siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng seungitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetangna siga Kangjeng mantak menggairahkan urang mun ka pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung atuh iman deuk teu nyandungna atuh ditanya manyun bae
dibere ku dibere nah komo teu dibere mah aduh udah kisuk-kisuk lain mangi kutang ngebeledek bae teh orang nyandung bae kitu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu jatuh orang Lampung para ruti wah beres coba Siti Fatibah Kang Ali kunaon sing ngalamun teu kunaon lain kitu beusi anu dipikiran tah ieu teh naon eta aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh sup Siti Fatimah panggil ku sahabat nu saja iya Ali katingalina merenung aya naon ieu beusi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula gitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri gitu kula jadi budak deui sanggeusna jadi budak memeh balek mending dimawatan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek dina teh hayang paeh teu leutik beuh pat ieu mah geus kieu cek dina teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir aju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusus tah henteu tak ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan kahusu ka henteu nah ieu nu jadi masalah cek Sidina Ali teh aju kapan lamun teh khusu wala tadribiha wujuhana pada eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibayar lah mendingan nu aja jero teuing mah eungap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh Sayyidina Umar kitu keneh Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan eta bageus caritakeun tah mah kabelah handap da Tuan Syabdul Qadir kabelah handap da terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim guru-guru urang anu geus teu nyahona naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang mah ngarasa indah teh ceuli urang mah ngarasa nikmat indah teh mata lantaran make kena watak kapan urang mah mata indah mun dideuleukeun kanu indah-indah masyaallah barang neuleuh aya awewe semampai mata akureun mantep ngongkong saya aduh mantep susu nongol kahayang mata kan eta neuleuh urang negro hideung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikeun maka Gusti Allah boa nu geulis bacan bisaeun ibadah boa nu goreng mah bisaeun ibadah sedengkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je di titah cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahirna gampang urang kuari jadi jelema sugi aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeli zahir mah gampang tapi nyana cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang dititah mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung hideung jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'anna sapoe sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullohan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedengkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah par bijati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar gelis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeng gegereukeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin gadinya maneh mah teu nya rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus dia masuk aja karang itu
di agama juga kacapitan. Lain itu di deule batinna. Masya Allah, urang kawin lillahi ta'ala teu neuleuh gelisna, teu neuleuh kayana, teu tapi neuleuh agamana. Borojol boga budak, Masya Allah, budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tadina maca Quran bae, maca sholawat bae. Dibawa kurang nonton TV cerik, tapi lamun teu nonton TV cicing. Pan aneh. Coba anak kurang lamun di luar cerik dibawa nonton TV cicing. Sial jasa tah budak. Masya Allah, tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar, bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV. Dia kageun ka TV teu daekeun. Masya Allah, bahagia aya naonna dia budak. Mulai gede saeutik nyahuan ke bahasa-bahasa alif, ba, ta, sa, jim dan lain sebagainya. Tekebel haju bisa maca Quran, nikmat. Gede saeutik haju bae ngajakan bapak anak nari, abah ayo ke masjid, ayo ke masjid. Diajakan abah ku anak. Ji sakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing. Ji sakina aing izin ye. Tuh, bari tertarik ku budak, ayo abah ke masjid, ayo abah ke masjid. Tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae heunya tuh dibaheula kos kitu bae pagawean teh atuh aing izin-izin ka anak keulanan tuh ka anak izin. Masya Allah, ieu lain lalagaan. Nah pasbar bidati ieu keur carita memperbaiki diri. Emang bisa nanya kos kitu tetep baginya nabala nukallifun nafsan illa wus. Urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya teu hese. Nyaritakeun tarekat jelema nu norekat di makom tarekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ka hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah bo berat amat teh di makom nama aja hampang. Oh nu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa wusaha teh ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli tarekat bagi urang nuju syariat dia teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tah kos kitu mah beres ya emang urang makom di dinya sia salat bangun teh khusyuk ira khusyuk aing sih emang teh khusyuk aing mah geus kos kieu kaayaan pokona ngan aing mah protes bae ka Allah mun teu ke sorga. Emang benar, apaan aing ngaji di Cilongok lanu kalipun nafsan illa wusa. Dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu. Hebat jasa teh budak. Ku embung-embungna khusu burung. Kesimpulan lama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha lidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge wae arasup ka sorga. Lamun anu bobolokot ku dosa wayahna diancomkeun heula imah wayahna doang tetap ke sorga. Ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud. Ieu taneuh datang katuur bobolokot baju urang geh teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu ieu gegeran kula geus teu make calana acah. Kira-kira urang nu dadabud bobolokot takut ame wani henteu coba ka kasur ayo moal wani ke heula kakak dek kukum baheula kan kitu kajen kukum age henteu ieu mah ka dieu kalolotor tu teu naon boho bararau kieu teh
kakak dek bebersih heula dek mandi pakai sabun dek pakai sesengitan karena kadinya moal kebal moal atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayo geura asup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal ka sorga kunaon dek dibersihan heula ku kula ieu mangkana dek dibelem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga we teu pantes atuh mainnya ka sorga dada abud kieu cakna tetep dek dibelem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang mah tos di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu urang geus deuleu bener kutang geus nyeng we sempak geus adi juru pamai geus make naon heula cek mandi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabud ku dosa sadar nyana ke aing dek mandi seuneu jahanam heula cek malaikat teh kudu geus ka sorga embong isin aing di ditu nangke make geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu jakeun teh ge aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nya ngabersihan sorangan mata urut neuleuhan si embah de kecrokan tuh malah disadiakeun beusina de todosan ku sorangan sar mata kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu ngai jelema ngurus atuh emang ku sorangan bongannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasanajan SBY ge nyana mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan tilok anu dipandian wah kukuna kuku tuh ya kelek aduh sorangan ngana bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas adieu kurang panas asana ieu mah cenah kebersihan sorangan ya Allah lantaran nek diasupkeun ka tempat nu bagus. Nah, kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga. Kumaha di sorga? Wa nazalna ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Barang datang ka sorga kabeh ge panurang wararau. Ente ku ana di teangan, waduh anak ka mana bae ente teu kapanggih-panggih. Wah salah ngomong tuh budak waduh anak tuh kapanggih-panggih jeung ente iya rangkula ente bisa kali sebab kumaha ente alhamdulillah kan neraka heula teh sakedeung jakena ngaberesan kreditan doang panas batulen panas deui geng aing neraka tapi pan itu dibersihan mana itu pantas ka surga nya sia langsung pengen teu jakeun dongeng tanya di sorga teh beres kan tuh si anu karang datang tuh woi dadah ka dieu bisa itu kata neraka aing rada kebal jadi neraka mah emang kurang gitu aduh aing nah geus hese nyaritakeunana cekna aing tukang ngoyak-ngoyak himba cekna ka sorga kabeh geus go aing nu istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah para ulama para eta teh mah geus istimewa. Nah, kuari geus karumpul, kuari sorga. Gusti Allah di sorga teh nyabut ngalengitkeun mapi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fid dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek. Urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas ya kuai. Tungguan si motor naon si koreng nah disusul si kuai ngunek-ngunek ngaranna lamun sabar makan teh oh teu bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sieu maju goblok teh budak awas ya kuai kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu si kuai susul si kuai ngunek-ngunek ngaranna urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes ya ku aing
mali beres senyum-senyum macan ngunek-ngunek marah. Aya di jero hate tah aya syirik, aya hikdi dan lain sebagainya, penyakit tukos kitu nu mawa teu nyaman di dunia. Kiai ge mawa ilmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek. Goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing seubel jadi kiai na henteu kapake awas sia ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mau jawara ngunek-ngunek kos kitu ih tolol eta si Mang eta ai batur diondang aya aing henteu jah teh budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kayak geura sia ku aing ancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tah kos kitu. Penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat, ti santri datang ke kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge. Tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah. Eueuh ngunek-ngunek. Syirik dengki pidik teh aya. Sanajan aya kelas di surga, oh si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus, si anu mah di surga Naim, si anu mah di surga anu ngunek-ngunek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di sorgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teh takabur kana apa akur bae di sorga mah penyakit nikmat jasa di sorga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokona mah geus dina bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu ridu urang hayang kapanggih deui hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas luhur urang dihandap atawa urang di luhur batur yana teu aya unek-unek teu aya hasud teu aya dengki teu aya nanaon nikmat di surga mah di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD kabeuhna naonan kadeuleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok acan dia tilok dieusipan kunyana nararang dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah kurang horenganan nu ngeunah di alam dunia mah sapira bangunan kos kitu di dunia mah eueuh nu nikmat cenah kelas 10 M sapira 10 M cenah aya anu 50 M eueuh nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak 3 intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar dihandapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepet cai nae ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal tek cai datang tajri min tahtihal anhar ku ari ge urang nyeun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeuleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar puyeng eta nu aya kadeuleuna cai eta ku mata mah padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 geus urang kieu bae ge urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu ti beteung ieu ka beteung jeung capek-capek sedengkeun mantas dipake jadi parawan deui berubah banget ke isuk makos puari makos ke isuk kos kitu isuk kos makin kasep makin geulis henteu henteu anggar banget urang pa ieu kos ke isuk lain deui ieu lah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala nu penting iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah amal saleh mantap geus pokona mah teu kudu hese-hese la nu kallifu nafsan illa wus asa berangkat bae geus pokona surga
tinggal diperbaiki doang kurang larangan-larangan titah ngeridit titah diulah ngeridit eta kudu dipicena besingke mandi sorangan di ditu ngabersihan ngagosokan suku kudu dikreditan dia ke suku-suku ih waku gitu ya Allah ya Rabbi sehingga ada nyokot duit bank sehingga ada deposito eta teh ribawi nu kos itu moal kebel di alam dunia teh diriweukeun ku nu kos karar itu masyaallah muka maka tujuan anjeun kunaon ngariweukeun anjeun teh untung-ujung nama kapan pae kunaon teu mikiran pae nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus sholihat naon perintah laksanakeun sempurna-sempurnana nu optimal usahakeun kemudian laranganna jauh asup ka sorga dibersihan tina berbagai penyakit tajri tahtihimul anhar ngomong urang kabeh di sorga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang engke digambarkeun ku Gusti Allah ngomong urang ke di sorga ieu omonganna urang kabehan asup ka sorga beun nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka sorga bu munah bapak urang bapak kolot urang kabeh uyut urang ujang ngawareng urang udag-udag siul wabeh ka sorga ka Bondoroyot nikmat luar biasa aya hiji ben nu nyelap ay si Edi ka mana di sorga cak mana heunya ka mana eta budak emang keur di dituna ge tidak nurut ta budak coba teangan coba kan sungai aya di pagar sorga oh tuh mana teh si Edi budak aing mah nineung jasa eta budak aing boga rarasaan asana ka budak tak kana neraka kajeun ku kumaha ge ih bukan di pasantrenkeun ban keur balik melulu banyak sakola pan bebejana maka guru horengan teu asup-asup di pabrik dahan malingan sapatu beta budak aduh aing mau boga anak ieu hiji lain rarasaan asana aing mah coba teh angkat coba angkatnya neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teu di deuleu aya jadwalna di eta Edi orang mana ye Cikupa coba iya tah wah bener ih anak abdi ya malaikat iya anak teh pokona mah ieu neraka bae pangyabutkeun we teu bisa cak kene mah kebal kene 100 tahun kene mah di mana coba tempatnya tuh di anu tuh dituduhkeun blokna aya sebab aya letter C na pon di ditu soal kaliru urang datang ke blok 2 kan itu bener oh iya abah ya abah di mana abah masih sorga jeung emas sia jeung adi sia kabehan sia kunaon ya bah tulungan keur ieu ge pan titah mondok keur ieu kunaon balik balulu aja siapan sekolah pan teu beres saya kos kieu bah geus ulah gaco bae bah panas ya panas tuh ieu dosana maling sepatu bae aduhage satu dia mah bukan nama sia dibersihan bae lah di dieu teu bisa bah minta dicepetkeun gitu jawaban mana pananya di itu aya saya di aya di itu di blok C nya ada di itu aduh geus teu kadale banget nya nama cak mana heula gajeul lah geus dibersihan heula lah jaka ge moal ka mana gaya ka sorga kene cak adina tuh heuh nganggeheng mak tak ulah datang ka kos kitu pan sedih urang sedih Masya Allah gitu masa Bondoroyot asup kabeh ka sorga kan nah ieu di sorga engke urang ngomong kabeh ki ngomong urang ieu bahasa urang